Para mitra anu mulia teu karaos atuh ayeuna nincak bagian ke-65 para mitra dongeng judulna Marakayangan karangan Bapak Tatang KS. Mang Jaya ngaturkeun nuhun mugi-mugi dongeng-dongeng ti Mang Jaya official tiasa katampi kalayan kabingahan. Kitu para mitra dongeng-dongeng ieu mugi-mugi tiasa dianggo hiburan pangbeberah mana. Carios nyambung judulna Marakayangan karangan Bapak Tatang KS. Ye dongeng lami sadayana ge para mitra sadaya. Dongeng lami, dongeng ti Mang Jaya teh aya dongeng nu enggal. Mang Jaya teh ngarekam enggal para mitra sadaya tapi ngarekam lami. Keun ke dina hiji waktos Mang Jaya nyebatkeun dongeng mana para mitra nu pangpayuna direkamnya. Atanapi jigana mah kapungkur kaset-kasetna teh aya datana para mitra margi nya kitu kapungkur mah tos ieu teu kaanggo dibungkus para mitra. Dibungkus dieusian deui ku nu enggal. Malum kasetna rada hese kapungkur. Kitu nya pamitos disiarkeun di radio dibungkus deui dieusian ku nu enggal. Nah, tu para mitra nya saatosna aya naon teh nyebatkeun priyogi cenah disimpen nembe para mitra. Keun ge dongeng namanya. Atuh para. Ayeuna mah urang teraskeun kana carios nyambung Marakayangan karangan Bapak Tatang KS nincak bagian ke-65 wilujeng ngadangukeun. Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Marakayangan. Ieu dongeng karangan Uat Tatang teu karaosnya para mitra ayeuna nincak bagian ke-65. Para mitra kaum dangu atos-atos Neng Yuli teh bade ditikahkeun atuh para wargi sadaya. Make aya nu maling aya nu ngiwat sagalanya deuh ke dasar dongeng. Mah urang teraskeun para wargi sadaya harita teh nuju dipilarian. Ku Pasarip, ku Cep Deni, ku Pasastra oge para mitra sareng ku Sobar. Duka geus sabaraha meter jauhna ti tempat nu dipake reureuh tadi. Pasarip ngaraneg atuh nu sejena oge kabawakeun rugreg areureun. Duka naon maksudna make areureun deui di eta tempat barang bari saurang ge eueuh nu ngaromong. Tapi teu lila Cep Deni naros satengah haharewosan. Naon paliran di dieu Pak? Yalah sekedap Cep dupi ku kupingan bapa di itu disora istri jejeritan. Nanging sabaros nu tebih tah sorana ge lesan. Cobi teges-teges ku sadayana naleres sora istri jejeritan atapi sakadar ku kupingan bapa bungkul. Ceuk Pasarip. Atuh sarerea nu ngadengekeun kana sora, tapi saurang ge can aya nu ngadengekeun. Ada puguh para mitra hawar-hawar ari katama-tama kasilep ku sora bangkong jeung bancet-recet. Diwuwuh ku sora dangdaunan ting kerese katabaku hiliwirna angin peuting. Lila-lila ku Sobar kara-kara kareunge sora awewe jejeritan ngancan puguh di mana ayana. Laras pas sora istri nu jejeritan Pak? Ceuk Sobar atuh geus kitu mah nu sejen ge pada ngadarengeun kana eta sora. Sakapeung les jempe, sakapeung aya deui. Ngancan bisa ditangtukeun ti mana datang eta sora nu jejeritan teh. Si horeng si mana horeng nu jejeritan teh Yuliani kapanggiheun ku lalaki anu rek ngaguna sita. Palenyeng Yuliani lumpat kalawan diudag-udag ku eta lalaki. Yuliani jeung eta lalaki ngurilingan tumpukan reum. Dipegat ti belah kenca lumpat ka belah katuhu. Dipegat ti belah katuhu lumpat ka belah kenca. Ngan kitu jeung kitu bae polahna Yuliani jeung eta lalaki bari teu eureun-eureun jejeritan. Tina bakating ku nafsu eta lalaki ngaguling-gulingkeun dreum kosong. Menipating gorolang disada pelenyeng Yuliani lumpat terus diudag-udag. Dasar Yuliani kudu beunang manehna dikersakeun labuh ngarumpak dreum. Jeleng eta lalaki luncat muru Yuliani gabrug dirontok. Suku Yuliani didiukan kitu deui leungeunna dicacakal bari didedetkeun. Atuh Yulian rek hoja hese ukur bisa jejeritan. Tapi kasorana geus ampir peura. Barang eta lalaki rek ngalaksanakeun maksudna teu kanyahoan ti mana torojona. Ujug-ujug jelegedeg aya hiji makhluk ngajega tukang lalaki nu rek ngalampahkeun goreng. Rupa eta makhluk matak pikasieun beungeut hideung siga tutung jeung garicu.
Buuk semu gimbal kuku ramo lengan paranjang nyarengklik. Tantungan anak sigala laki tapi eueuh panonan ukur kongkolak da ngolokor gede tuluy sarangah serenge. Temong huntu reges jeung bodas. Kojengkang eta makhluk teh ngalengkah. Nah ngadeukeutan ka lalaki nu rek milampah goreng ka diri Yuliani. Si horeng si mana horeng. Eta makhluk nu ngadeukeutan teh disebut makhluk marakayangan. Punuk lalaki ditekuk. Puguh teu matak aneh lamun seug eta lalaki ngaranyu. Sabab aya nu nyekel put. Atuh harita teh kana punuk tur karasa meuni tiis camewek. Barang rek ngalieuk ujug-ujug jung eta lalaki teh ngajungjungkeun diangkat eta lalaki ngajungjung diangkat ku makhluk marakayangan. Sageus rada luhur diresotkeun keblung cenah lalaki ngakeblung. Ane ngalieuk di barung jeung nafsu tadi nawah panyangka nu ngangkat punuk teh manusia biasa. Ana breh makhluk matak pikasieun lenyap eta lalaki ngalenyap. Ari Yuliani ngajerit tarik bari unur-unuran sabab manehna ge ningalieun atra dumeh caang bulan. Hate Yuliani tamah tagiwur teu puguh rarasaan sieun ku dua ku tilu. Eukeur mah eukeur tita tadi sieun cilaka diri ku eta lalaki. Katamah-tamah ayeuna ningali makhluk nu matak pikasieun. Deregdeg Yuliani lumpat meuni sagala karumpak nu maksudna marek kaluar ti eta wangunan urut kahuruan. Ngan orokaya teu bisa prak. Atuh sabab seng nu dipake nutupan lawang dihalangan ku kai paranyang jeung dreum aya kana limana dreum galede. Cerit-cerit Yuliani jejeritan beuki tarik sireun dikerekeb ku eta makhluk. Ari eta lalaki ngan kana kai kaso-kaso nu panjangna kira-kira 1 meter. Siu bertak. Kai dibanting-bantingkeun kana sirah makhluk. Da puguh para mitra kasebutna ge makhluk jurig atuh. Sakitu hantem dibantingan sirah ge ku kai teu kerel-kerel. Malah ngagerem bari ngadeuketan. Regenyeng eta lalaki ngangkat dreum sarta dibantingkeun. Harita kene atuh kitu kene tetep teu regrog-regrog malah eta lalaki teh ditewak leungeunna sarta digeuweung-geuweung. Gubrag laki ngagubrag kana tumpukan runtuk urut kabeuleuh. Kalayang makhluk marakayangan ngalayang sanggeus deukeut regenyeng. Awak lalaki diangkat meuni sagiribil siga nu hampangeunaker beleuwer dibabetkeun kebluk. Aduh. Kakara eta lalaki kadengi nyebutkeun aduh tuluy sosolontodan. Bari nangkep sirah taksiran sirahna keuna kana temokan. Ari Yuliani tetep jejeritan deukeut lawang. Kak harita beheung lalaki nu rek ngalampahkeun goreng ka Yuliani teh dicekek ku sabeula. Bari diseredkeun kana temokan. Sungut cacalawakan leungeun ngaleper suku kekejet. Kacaturkeun nu keur maluruh Yuliani beuki ngarasa kaget tur curiga. Sabab ku ayeuna kadenge sora jejeritan teh asa beuki jelas tur asa deukeut. Tuluy maruru ka urut gudang kahuruan. Horengnya nu jejerita di jero wangunan urut kahuruan. Jep atuh Cep Deni jeung Kama Katut Yoyo nyurung-nyurung seng nu dipake ngahalangan lawang tapi sakitu disurungkeun ku tiluan teu daek muka ngan saukur oya. Sing urang jejak ku sarerea ceuk Kama. Sarerea pada ngajejekan seng nu tinggal ledor. Cabron menang 5 kali ngajejak akhir nama seng ngagubrag ka jero. Sarerea arasup cerit Yuliani ngacerit malah ayeuna ngader-ngaberdeg lumpat. Ngajauhan lawang ceuk pikirna palang siang baturna eta lalaki rek ngalampahkeun jahat. Padahal mah para mitra nu rek nulungan ari Kama pok nyarita. Mang, cowi baterean tu jalmi duaan paliri betan tuh siga nu papayun-payun si tembok. Pas Sarip teu rese nyorot-nyorotkeun batere ka beulah wetan. Ana breh lenyap sarerea pada ngalenyap sabab ningali aya jalma di bubuligir. Keur nyekek saurang lalaki. Kilek eta makhluk marakayangan ngalieuk sabab kacaangan ku sinar batere. Pas Sarip sanajan bari moal pestol, teu wani mestol malah sieun nu aya ningali makhluk sarupa kitu beungeut hideung kawas areng. Kongkolak matana ngolokor buuk jabrig jeung gimbal. Sakiceup makhluk marakayangan ngiles teu kanyahoan ka mana losna gubrag jalma nu dicekek teh ngagubrag. Gilek Pasarip ngalieuk ka beulah kidul sarta nyorotkeun cahaya batere ana breh. Yuliani keur ngadeg-deg atuh gero Cep Deni ngagero tari. Yuli deregdeg Cep Deni muru atuh kitu deui Yuliani ngagero bari nyampeurkeun sanggeus deukeut gabrug silih rangkul.
Samalah Yuliani mah terus ngaguk-guk cerik bari nangkep kana punduk Cep Deni. Alhamdulillahirabbil alamin. Nuhun Gusti abdi parantos dipaparin kasalamatan. Sadaya dina kaayaan salamet Yuli ya apa gelis. Sobar ngagerok ngarasa bungah nu lain heureuyan. Red Yuliani ngareret sarta ngalesotkeun rangkulan punduk Cep Deni. Terus ngaderegdeg muru ka Sobar gabrug ngarangkul. Syukur teuing Nyai Anaking hideap bisa kapanggih ku apa. Tur aya dina kasalametan. Yu ayeuna urang balik karunya ka emak. Pokna deui kojeng Kang pasastra wiguna nyaketan kalawan naros ka Yuliani nu geus ngalesotkeun rangkulan. Yul salamet Nyai. Alhamdulillah Mama. Tema Yuliani bari teu weleh murag-muragkeun cimata. Ari pasarip harita panasaran hayang ningali kana rupa si korban. Tuluy di batrean samalah nu sejen ge narempok. Ana breh kebeg hate Sobar ngakebeg. Malah ngagerendeng jero dadana pokna teh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Geuning Kang Bastari teh duh nyaan Kang Bastari teh sangka bakal jadi jelema nu hianat. Jelema nu malarat kuda dasar kamanusaan. Nepi ka kitu-kituna anjeun Kang Bastari kalangsu hirup kasasarnya lampah. Sakituna di wayahna tarimakeun ganjaran amal perbuatan Kang Bastari sorangan. Anu kasasarnya lampah tunggu dia runcatang dirumpak cek paribasana. Jauh tina agama. Kitu dina gerentos hate Sobar si horeng nurek ngalakukeun kajahatan teh Yuliani. Turges korban dikaniaya ku makhluk marakayangan teh Bastari lanceukna Sobar nu panggedena. Nu sejen masa urang ge nu apaleun ongkoh can pernah panggih jeung Bastari. Lamun segmi lampah kalakuan goreng teh ngaguna Sita Yuliani berarti ngalakukeun padamelan awon kanu jadi anak para mitra. Ngaguna Sita nu jadi anak sorangan getih tetesan sorangan. Lantaran Yuliani teh putrana Komala sedeng Komala tiasa ngalahirkeun Yuliani teh memang kalakuan Bastari gitu para wargi mung teu ditikah we unggul. Teu ditikah unggul gitu mangga urang teraskeun. Pak, mangga ayeuna mah urang marulih we jalan parantos nyedek kawan tos subuh, tos hampir tabu setengah opat, saur Deni ngajakan muli. Mohon jang Sobar mangga urang marulih we da Yuli tos kapena kalayan salamet. Mung ieu kumaha perkawis layon, pasastra naros ka pasarip. Nu masih kene ngabatrean beungeut Bastari anu kariraga ngabanusan. Rupina pribados sudah laporan ke kantor. Mun laporan teh kanu janten komandan bari sakantenan layon dibantun ka rumah sakit supados dipisum heula. Waler pasaripna atuh ai pasarip sasauran kitu layon Bastari ngadak-ngadak ngariut jadi monokan. Bekilila bekileutik akhirnya meles ngaleungit kari tapakna we ledung. Teu matak aneh kabeh pada ngarasa kaget asa kakara manggih layon make bisa ngaleungit. Saja batik itu kabeh timul para wargi sadaya ngarasa sieun jeung keung. Gancangna harita atuh pada kaluar ke eta wangunan urut kahuruan bari timuruna mah makhluk nu marakayangan teh jalma nu tadi korban kaduruk dumeh beungeutna hideung tutung. Para wargi kaum dangu nepi ka palebah dinya ahlah kalakuan Bastari. Baheula luas mahala nu jadi adi sakanung katelah Amir urut salakina Nyimas Arnesa. Sanggeus Amir korban tur layona kapanggih sisi walungan anakna Amir denu katelah Nyimas Komala diguna Sita dirina. Tur nepi ka boga budak. Biadab-biadabna Bastari catur ke Nyimas Komala rek dianterkeun ka Nyimas Arnesa indungna ka Bandung. Buktina diguna Sita dirina di hiji tempat nu teu mufakat di jero saung. Akhirna terus dikaniaya kalawan budak masih kene orok dipikeun ka walungan make gebog jauh. Ayeuna Yuliani rek diguna Sita di sedeng Yuliani di henteu-henteu oge tetesan getih manehna ti almarhumah Nyimas Komala. Dasar manusia nu geus deuheus atawa mibaraya ka setan ida jilatna tullah. Sakitu manehna geus ngalaman dihukum aya welasna taun ge. Bari geus kaluar tina hukuman lain babalik pikir ngarobah akhlak kalakuan. Tina jalan poe kanu caang malah beuki nyucud anu akhirna mah nampak wawales korban nu teu munasabah sasat dipaehan ku makhluk marakayang. Jelas para mitra sadaya Bastari mah warugana manusia tapi geuning si horenga sabeule geunjeur iblis anu ngawaruga ka manehna.
Nyakitu para wargi getangtos langkung ngartos, langkung maklum. Ahlak kalakuan jalmi boh istri boh pameget, boh nu anom boh nu tos sepuh. Kasebat ahlak kalakuan anu awon, Gusti Allah moal ngarobih angin anu kedah ngarobih teh jalmina. Margi Gusti Allah henteu nyegah ka singsa oge nu bade midamal ahlak kalakuan sae atanapi awon. Kitu geuning buktosna jalmi nu nyimpang tina rel hukum agama sareng dari gama. Tong bujeng-bujeng jaga di akhirat. Dalah di dunya keneh tos katarima ganjaranana. Sangalih model bas tarima deh. Para mitra anjeunna kaing wawales. Wawales akibat perbuatan anjeunna malah engke di akhirat kaing azab di Maha Kawasa. Pokona mah naon teh ulah diturutan nu dipika awon teh. Para wargi anu mulya tadi ge disebatkeun jalmi nu lampahna awon tur anu sok kiri dengki jail kaniaya kasasama ugas lusti ngalakukeun padamalan panabelam dolim tangtos anjeunna baris nampi wawalesna. Aisyana mah pamea jalmi boh istri boh pameget nu midamel awon ka urang tong palai males ka awon deui nya para mitra. Urang ngaduakeun we muga-muga eta si jalmi teh nu nyieun kagorengan udah leka ka urang teh sing buru-buru hartosna mah babalik pikir lain ieu mah sing buru-buru paeh sia sing cilaka sing katabrak mobil sing pateuh sing potong suku. Pokoknya orang teh ngadua ka nu Maha Kawasa sangkan jalmi nu awon ka urang nu sirik pidik jail kana ka urang nyuhunkeun babalik emutan tina awon janten sae sing sadar kalayan janten jalmi anu husnul khotimah. Nya kitu kasebat jalmi mah awis para mitra kaungan emutan kadinya rata-rata mah nya hoyong males we tanapi entengna dipikang hewa kitu neuteuli kitu entengna mah deh nu mawi. Da kitu kumaha saterasna ieu nu geulis Yuliani sabada katulungan kalayan aidina kasalamatan mangga urang peratoskeun dugi ka tamatna ieu cariyos. Para wargi kaum dangu wanci bedug subuh harita Yuliani sareng nunulungan kalebet sobar rama angkatna parantos dugi ka bumi. Gero sobar nyauran rohaya garwana. Bu, ibuna. Pokna nu kabeneran rohaya sapeuting harita cacap teu saresa kerjep-kerjep acan gawe ngagugulung harita teh kahariwang ku perkara Yuliani bari teu kenat-kenat murag-murag genci mata. Kalawan ditarunguan ku 5 urang awewe tatangana jeung 2 urang lalaki. Saha? Rohaya nanya bari jeung korejat nangtung. Apa buka pantona? Tembah sobar kulantaran apal kana sora nu jadi salaki. Gancang nyerilih kalawan muka kunci panto ana berai panto dibuka ujug-ujug gero Yuliani ngagero kalawan ngarontok ka rohaya. Ibu gabrug ngarangkul. Uguh rohaya ngarasa bungah tur bagja Yuliani bisa balik. Harita rohaya ngagalentoran Yuliani di barung ku ceuri. Mangga mama lalingi heula ceuk sobar atuh bus pasastra wiguna sareng cep Deni. Kitu denu sanesna lalebet teras caralik ngariung ari sobar pokna deui. Bi punten ieu manawi acai haneut pangdamelkeun genep gelas mah umi aya mah ngadamel cikopi lah. Teu hararese saurang awewe tengah tubuh ngoloyong ka dapur nyician kopi genep gelas. Anu kabeneran aya cai asak dina termos. Tos nyai ulah nangis jalaran tuang putra parantos salamet. Alhamdulillah salamet. Kalayan tiasa riung mung pulung deui. Malih kedah negerakeun puji syukur kanu Maha Kawasa. Keun perkawis dodongeng panjang lebar nama. Enjing jalaran ayeuna mah mama sareng saderek-saderek neme dongkap. Kahijina kitu atuh kaduana bilih ibuna si Asep dagibureun emutanana. Mama moal alami ngadeheus bade wangsul ieu teh. Saur pasastra wiguna. Rohaya ngalesotkeun rangkulan awak Yuliani. Kalawan nyarita bari nyusutan Cipanon. Amanah Asep maturkeun rebu-rebu nuhun. Kana bantos santi sadayana dugi kapun anak tiasa kapenna. Kalayan aya dina kasalametan sangempari paosna makang abdi. Meni asa keing nyai tina kuburan. Sami-sami mama ge ngaraos bagja tuang putra kapenak deui palerpa sastra wiguna. Mangga tu dilaleu teu lacaina tamiti isting patuangan Bapak. Encep mangga dileu teu lacaina ceuk sobar. Atuh sararea cugjeg kana gelas kalawan ngarinum heula cai kopi. Tos kitu mah pasastra wiguna sareng nu sanesna pamitan maruli. Kitu deui cep Deni ka canak muli.
anu teu karasa tur teu kanyahoan ku sakumna para insan. Muterna atawa ngagilirna waktu, wanci peuting geus ngagilir kana mangsa beurang. Batara Surya geus medal cahayana hurunggu mebiar nyangan sabuder madhab geus atra. Margi satwa kayaning manuk-manuk geus pada kaluar, di tempatna masing-masing tinggal leber raricit. Manuk saeran jeung cangkurileung baleger, siga nu milu ngabagiakeun ku datangna deui mangsa beurang. Batara Surya beuki lila beuki luhur, ngungkulan puncak gunung, lalangse pada nyingrai, atuh para mitra sadaya. Nyaeta kasorot ku Batara Surya. Langit semu paul tur cekas bengras taya tering aling-aling ngagamarkeun cekasna hate saurang awewe taya lian Nyi Rohaya. Ku dasar nu jadi anak katelah Yuliani bisa riung mungpulung kalawan aya dina kasalametan. Malah lain Nyi Rohaya bae nu ngarasa bungah tur bagja teh. Sadalah Ibu Karmini oge kasebut pibesaneun ngiring binga. Tos kantenan ari cep Deni sasat pipanutaneun Yuliani. Harita wanci hanit moyan. Sabada harita Ibu Karmini dangdos. Teras kaluar ti kamal kalayan calik dina korsi gedengeun pasastra wiguna lajeng sasauran. Amana, abdi bade ngalayad heula Yulianya. Nah, tujung ka ditu, rek jeung sa ka dituna. Jeung bisa ti we. Nya jung ka ditu bising kaburu beurang manten kapan rek boga pigaweun nyieun bolu lain. Saur pasastra wiguna. Gero Ibu Karmini nyauran Bisati lanyang. Bibi, kah nen? Temal Bisati tuluy nyampeurkeun ka jero. Yurang ka ditu teh bising kaburu panas manten. Mangga nen? Temal Bisati bari kaluar nuturkeun Ibu Karmini. Bade nepangan Yuliani pimantueunana. Barang dugi ka imahna sobar nyampak loba semah tatanggana. Sabagian keur barang gawe nyieun kue, sabagian keur barang gawe di dapur. Nungtut migawe bahan keur kaperluan dina waktuna salametan. Kitu deui di imah tatanggana katelah pahamim loba barudak bujang nu mantuan beberes. Sabab sobar rek salametan make tempat tatanggan. Assalamualaikum. Ibu Karmini uluk salam bari ngelol tina lawang. Pareng Nyi Rohaya kaluar ti kamar kalawan emalan. Waalaikumsalam. Itu si ibu mangalingih ibu. Bus Ibu Karmini sareng lanyang nalebet. Aduh, punten ibu meni pabalatak ieu geuning di dieu mah nya. Nyi Rohaya bangun ajrih ku pebesaneun kawan tu jalmi beunghar. Sawios ayi lah dadatna, ade reuweuh-reuweuh mah. Ka mana Yuliana? Itu nuju beberes di kamar. Yul, ya ibu Yul. Nyi Rohaya nyalukan Yuliani nu teu kungsi lila norojol. Ibu, Yuliani gancang nyampeurkeun sarta ngarangkul. Nuhun teuing anaking Nyai, anaking bisa tepung deui tur salamet. Sapeting tadi mah ibu teh hampir cacap, teu bisa monok atuh. Eta hate teh boleh gegebegan we, inget ka hidep. Saur Ibu Karmini bari ngusapan sirah Yuliani. Damuhun atuh ibu, abdi ge tisa dongkapna ti bumi teh sirikna. Hoyong jejeritan we nanging alhamdulillah aya berkah pidu ati sadayana. Sanggem cohag nama asa keing Nyai tina lebat kuburan abdi teh ibu. Cek Nyi Rohaya. Ku ayeuna budina marah. Para mitra anu mulya, sakumaha nu kauninga Nyi Rohaya ku ayeuna mah budina marah. Eta kumaha ngabitana teh Yul, da ibu mah teu acan dipasihan keterangan ti amanah Asep teh. Ngabitana mah bangsul nonton bioskop, Bu. Kalesan Kang Deni nyanak ka jalan alit, saurang sepados caket dugi ka hiji tempat. Saurang pameget nyauran Kang Deni, saurang teh aya nu murag, terasa tuh ieu mulih deui ka pangkerupina mah emutan Kang Deni bilih reres aya nu murag dina pesak lancinganana. Tos dugi kanu nyauran ujug-ujug song eta jalmi nyantongkeun congo peso balati kana palebat tengah Kang Deni. Bari ngajamret Kang Kalung anu ku Kang Deni, atur ditajong dugi ka pesona murag kana solokan. Tos kitu Kang Deni dibales mastakana dipeupeuh teras ditajong di angeunna. Nuju Kang Deni sasampoyongan teras abdi digugusur dicana ka tempat nu tebih. Di dinya bari aya bangunan tilas kahuruan, duka pabrik duka tila bumi biasa. Mungku sangkian abdi mah tilas pabrik jalan seueur dreum. Harita abdi satekah pola. Jalan bade midamel awon ka abdi, maliku abdi dijejek atuh anjeunna teh popoyong kodan bari aduh-aduhan. Uluh, kajejek eta na pangintennya Yul? Muhun panginten. Tema Yuliani bari ngagelenyu. Atuh kaum ibu nu keur barang gawe saleuserian ting hareukeui taksiran ngartieun. Tos kitu kumaha?
Tos kitu mah abdi lumpat maksad bade kaluar ti lebet wangunan tea. Nanging teu tiasa kaluar. Jaran lawangna dipeungpeuyeun ditutupan ku seng sareng dihalangan ku kai-kai tilas kaduruk sapali. Teras abdi diudag-udag di lebet wangunan kumargi di lebet poek sareng seueur deum kosong. Abdi labuh ngarumpak dereum. Regenyeng abdi pangu duka bade dibantun deui ka mana ku abdi teh digegere tak-takna anjeunna ngagorowok nyebatkeun aduh bari ngagubrageun abdi. Tos kitu abdi dirontok ku anjeunna kalayan acuk abdi teh disoekeun palebah dada. Kantenan tu abdi teh ngaraos sabil. Mung harita eta teh si jalmi ujug-ujug ngajungjung salierana. Barang abdi ngorejat horeng aya nu nyepengan kana pundukna teras dijungjungkeun. Barang ditinggal ku abdi teh aya makhluk pikasieunneun raraina hideung saberos nu kaduruk. Soca teu ayaan mung kongkolakna we ngolohkor ageung. Atuh abdi teh jejeritan bari nyempod. Tadi masieun ku jalmi jahat ayeuna kasambung sieun ku makhluk anu kitu. Bade kaluar teu tiasa akhirna abdi ngadon jejeritan we di lebet. Teu kantos lami aya nu ngagedor-gedor kana seng. Tos muka lajeng seueur pameget ka lebet. Abdi teh kasambung ku kasieun sangem emutan teh palang siang rerencangan eta jalmi nu bade hianat jahat ka abdi. Teu terang Kang Deni sareng ieu mama kali apa milarian katinggal ai Kang Deni teh. Bere nu saurang rencang Kang Deni ngabatrean ka abdi. Tos kitu enggal abdi muru, ceuk Yuliani ngadadarkeun kajadian nu karanapan dina peuting tadi. Ari eta jalmi nu bade mindamel awon ka Yuliani kumaha? Ibu Karmini talete pisan bari teu leupas tina paneuteup. Rasna mah maot teh jalan diceke ku makhluk teh ibu. Da tos kitu mah les makhluk teh teu ngiles teu katinggal ka mana losna. Mun nu kacida anehna mah ku eta jalmi sabada maot teh teras ngaalitan salirana. Lami-lami les deui teu aya tilas-tilasna acan bu. Ya Allah Gusti nu Maha Agung moal aku jurig mah di dinya mah kitu. Mun aya padamal nu maot kaduruk di eta pabrik. Margi saon Yuli rupana hideung lestreng tur teu aya panonan. Cek Ibu Karmini muringis. Waktosna seep.